wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilaka deuleuy. Kunaon Kang? Kunaon cilaka? Make jilbab ngadahar opak. Artina naon? Ngajawab tapi kenapa kurang kompak? Kurang kompak. Yang kompak dong, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilaka deuleuy. Naon deui atuh? Ngadahar opak jeung kesemek. Artina Kompak mah kompak tapi kunaon jiga nu ararambek. Dewek boga pantun euy. buka pantun Kang. Make baju pramuka. Artina naon? I love you SMK Merdeka. Eta pantun mah dialus kitu bener. Make baju, make dasi. Artina naon? I love you siswa-siswi. Aya kene make baju Kang. Make baju biru. Artina I love you Bapak Ibu guru. aya kene Kang. Make baju tapi kehandapna teu di calana. Artina naon? Sugan rada gelo eta jalan. Alhamdulillah dewek bisa ngahibur di SMK Merdeka deuleuy. Perkenalkan kepada semuanya, Iya, betul. kepada yang belum kenal kepada diriku ini, perkenalkan nama saya Boy pacar. Gue kan Boy anak jahanam. Eta jalanan Kang. Sineron itu Sinetron. Sinetron. sineron. Sinetron. Sineron. Si Tron. si Udin. Iya, begitulah. Saya kan biasa tayang di RCTP. RCTP, SCTI. Kang dibalik Kang. Kumaha balikna? Pame RCTI. Taeta RCTI. SCTengkep. Anu kerame mah ieu mah curhat bareng Mamah Ledeh. Mama Dedeh. Mama Dedeh. Anu biasa tayang di Indosiar. Indosiar. Atawa awas ada Sule Di mana eta? di Goblok TV. Global aja. Atawa anu kerame mah dangdut ayeuna mah. Di mana teh Kang? KDI Di mana KDI? di MNT. MNC ya Kang. Lain dewek nanyakeun SMK Merdeka. Tapi ka pabeulit dewek Pabelit kumaha ari? nanyakeun teh ka tukang ojek Di mana nanyakeun di teh? terminal Cicaheum. Cicaheum. Dek teh ojek ari ka SMK Merdeka ti Cicaheum sabaraha kilo. Ceuk ojek teh rada gelo nembalanana. Hampura ka SMK Merdeka mah teu di kilo tapi di liter. Udah ada naon? Emangna aing deuk ngantri minyak tanah cai. Tah beungeut aing nepi ka beureum kieu teh cing kunaon? Kunaon beureum? Gara-gara numpak ojek. Naon bapak jeung beureum? Cek jajamkeun ka SMK Merdeka ceng teh. Sok naik keur nyekelan sing pageuh. Aing teh celak naik kana ojek. Reketek nyekelan ari motor ini tarik kubrak. Aing ditotok. Akang. Engko nyempengan tapi murah. Nyekelanna salah kalah kana tiang listrik. Salah atuh Kang. Kuduna kana naon? Mana cangkeng? Cangkeng saha? Ojek. Aing nanggep ojek. Enak aja emang buat cowok apaan? Sowat gitu loh. Naon apa sowat? Apa sowat? Naon sowat? Sowat teh juga entong beheungna panjang. Soang, soang. Soang mah biwir kudu dioperasi. Suing mah tina awi ditiup. Suling, eta mah Kang. Suling mah nyokot budak minta ditebus. Culik, eta mah culik. Culik mah buleud make saos. Eta mah cilok. Cilok mah garing na juru mata. Cilek. Cileuh mah dipake ku tukang ojek. Benos ya. Helm. Beri jauh-jauh deui. Eta ojek pika geuleuheun deuleuy. Naon deui atuh ari Perjanjian di Cicaheum ka SMK Merdeka teh 20.000. murah sakitu. Ku aing dibayar 10.000. Ngajak gelut ka aing tukang ojek. Atuh Kang gak akan salah atuh. Salah kumaha? Ari perjanjian sabaraha? Perjanjian 20.000. Dibayar ku Akang. Dibayar ku aing 10.000. Oh, salah Akang. Ojek nu goblok. Nya Akang nu goblok atuh. Kunaon pangna ku aing dibayar saparo. Kunaon? Sabab ojek na ge milu tumpak saparo sewa. Lamun hayang dibayar full kumaha Kang? Lamun hayang dibayar pun tukang ojekna ulah milu tumpak. Tapi naon? Lumpat tukang ngeunai. Cepot mah cerdas ilmu matematika. Pernah sekolah wae lah. Kieu dewek lulusan SMK Merdeka. Balik Kang lah. Jurusan mesin ketik.
urusan mesin gege. Oh, itu Kang. Matangna mencari wanita pun sesuai dengan suku cadang motor. Kumaha kitu teh Kang? Ada wanita sepion. Naon sepion? Di tempat sepi langsung on. Aya wanita kenal pot. Naon kenal pot? Baru kenal langsung nyepot. Make lem we juga meta mat. Aya wanita busi. Naon busi? Abusna hayang ti sisi. Oh, liangan di Mas ya. Oh, liangan. Aya wanita sok beker. Naon sok beker? Digosok-gosok teh kurker we. Sementara itu kan saya sama Bapak Otong. Bapak Otong. Ya ngajar kesenian. Jadi mencari wanita Pak Otong mah tidak lepas dari alat musik. Oh, kumaha kitu Kang? Iya, ada wanita gitar. Naon gitar? Gigitannya bikin bergetar. Eta gitar Kang. Aya wanita biola. Naon biola? Bibir diam, tangan merajalela. Eta mah copet atuh Kang, copet eta mah. Copet eta mah. Aya deui wanita kendang. Naon kendang? Kentutnya berkumandang. Awewe gede hitut tem. Lamun cek bagian manajemen, Naon Kang? cek bagian perbankan, Oh, bener. wanita ada 4 macam. Naon wae eta hiji? Yang pertama wanita ATM, Naon ATM? atas bawah tetap montong. Wah. Eta ATM Kang. Yang kedua wanita kredit, Naon kredit? nya kerenya pedit. Naon rek dibikeun meureun. Anu katilu wanita saldo, Naon saldo Kang? salurannya sudah double. Saluran keimanan, saluran katakwaan, saluran kasatiaan, mun geus dobol tong dikawin. Diomongeun. Saluran sosis. Anu kaopat wanita debet, Naon debat Kang? nya gede nya betekong. Batak dek menengan awewe tetap ningali beungeut gelis. Oh, nya Kang. Ulah nembok kapinteranana, ulah nembok kabeungharanana. Gitu, Kang. Neangan cewek mah tempo dampal sukuna. Oh, bisa romeheun. Lain bisi romeheun, Keongeun. bisi teu nampak kana taneuh tong dikawin bade jurig. Alhamdulillah mudah-mudahan lulusan SMK Merdeka biasa neraskeun kuliahnya. Benar Kang. Jika dewek pan kuliah di Universitas Gajah Mada, Bener. teu kaburu di wisuda. Naon Kang? Di Gajah Mada, gajahna kaburu ngamuk. Dewek teh pindah we ka Undip. Naon Undip Kang? Universitas Diponegoro. Tamat Kang. Teu tamat kaburu pindah ka Unpad. Naon Unpad? Universitas Pangeran Diponegoro ge. Dirinya mah tamat. Di Unpad ge teu tamat. Pindah ka UPI. Naon UPI? Universitas Pangeran Diponegoro. Di UPI ge teu tamat. Pindah ka mana? Pindah ka ITB. Naon ITB? Institut Tatanggana Bapak Pangeran Diponegoro. Dirinya mah tamat meureun. Di ITB ge teu tamat. Pindah ka mana? Pindah ka Caheum. Rek naon? Ngenaikan bus. Lain eta mah. SMP kita tamat eta mah. Dewek mah SMP ge teu tamat. Balik Kang. Balik ke tamat kunaon? Baong. Baung kumaha ari Akang? Kelas 2 SMP geus beuki udud. Eta Akang. Mata kula ditarutan kadeko barudak SMK Merdeka mah. Sok ngabohong ka guru teh. Kumaha? Pak, hoyong cing cenah ka WC gitu. Di WC teh melenyun udud da ieu. Ari tina kenteng beureun haseup mulek. Masih rokok bener. Guru teh nyusulan ka WC. Hei, cepot keur naon? Keur cing teh Pak. Menyae nang bul. Nya panena haneut kene. Palingan naik eta tuh. Tak aing teu naik-naik badak kade kabarudak SMK Merdeka. Poho anu sakola kene, poho anu tos lulus, sing jadi picontoeun, sing jadi suri toladan, sing tetap bisa menjaga alma mater sekolah SMK Merdeka. Tepuk tangan buat SMK Merdeka. Minggu ke sekolah eta mah. Dewek kepada harajin deuleuy. Rajin kumaha Kang? Rajin batur minggu teh pere. Aing mah sakola. Ari perek sekolahna iraha Kang. Sekolahna iraha. Sakolana poe Minggu, perena Senin nepi ka Sabtu. Ampun ding si dawala cenah ka dieu ya. Ini atuh kadinya. Atuh kapan Akang kadinya.
kadenge sore ya. Dia wala dia. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kunaon sia ulang-ulang mikiran Persib eleh. Waduh. Apa hiji-hiji sia teh? Nyapu gue da di kandang mah hiji-hiji ge eleh. Padahal ulah di kandang Persib mainannya mana? Mau di kandang Maung padahal. Bahasa Persib ngelawan mana teh? Bahasa Persib Bandung ngelawan Persib Sriwijaya. Nah, Persib Jaya. Siapnya ya Persib. Makanya Persib Bandung. Pan aya Persib Bandung, aya Persib Jakarta, aya Persib Arema. Tak kamari Persib Bandung ngelawan Persib Sriwijaya. Bejakeun ka pelatih Persib. Saha? Kasih Dejani Im Surahim. Dejan Antonik hehehe. Lamun Persib hayang menang, formasina kudu diganti. Opat tua. Opat-opat dua ulah dipake. Opat tilu-tilu. Opat tilu-tilu ulah dipake. Tilu 52. Tilu 52 ulah dipake. Paraha tuh. Make formasi sabaraha? Cobaan make formasi 10 hiji. 10 hiji kumaha? 10 hiji. Anu 10 ngajaga gawang, anu hiji meuli lotek. Teuing siapa ada gelo saya teh makan. Rada gelo sia mah. Pernah main bal. Hari kamari bahasa Persib jeung Persib non Sriwijaya FC. Nyakal mana sih lain? Nyakal Persib. Aing an eleh. Apa Da naon? kusia dicekelan wae teu lompat pemain. Angkang yang bal mah tuh. Tah jika aing main bal mah ngalawan Arab 200-0. Eleh sia teh. Eleh Arab. Bodoh teu mungkin. Ah nah nyahan teh serius. Carana mun ngelehkeun Arab balna ulah ti panitia mawa sorangan tina kulit bagong. Pas rek ditewak ku kiper Arab bejaan kulit bagong moal ditewak haram geblok. Haram geblok. Tapi kan careurik da pemain di Arab. Tah kiperna Kang. Kiperna si Abatasa, Di bek kiri. bek kirina si Jahaho, Bek kanan. bek kanan ada Roja Sasaso, Di gelandang tengah. Doto Doa Gopako, Striker. Alamana Wahalaya, Gitu. Torojol teh pelatihna, Sodakolahul Adi. Nah pernah gitu Kang cepot ke Arab 2 tahun aing di Arab. Gawe bener Gawe kasasar. Kasasar kumaha? Kasasar aing teh ngapungkeun lang-layangan di buah batu. Aing lang-layangan teh pegat ku aing di udang bari tangga, tunggul-tunggul di Madinah aing. Cuma di laut nah sia teh tuh. Hebat. Bisa bahasa Arab kurang. Eta kumaha nepi ka bisa balik kitu. Wah, aing sangsara da wala. Rek balik teu boga ongkos, rek maok duit kotak amal di Masjidil Haram. Katewa ku DKM. Naon gitu. DKM nanti patohir. Hei cebot, mana rek mau kotak amalnya? Sanes pa bade subuh jeung. Lapornya mana rek subuh, sabaraha rakaat salat subuh? 8. Ceger ditonjok aing. Sabaraha rakaat? 8. Ceger ditonjok. Nah, atuh subuh meni 8 salapan 2 rakaat subuh mah. 2 rakaat kumaha cenah teh 8 wae ditonjok komo 2 saeutik. Gitu tah, dasar bodoh gitu tah. Wakil anu bodoh teh lain masalah lobana salat mah masalahna wajibna apan subuh mah 2 rakaat Pendidikan. geuning sia kamari 6 rakaat 3 poeeun aing ngan untung deh aya nu bageun urang Arab ka aing eta mah sok cenah pot bisi butuh duit mah keur ongkos sok cenah bubuluh ojek di dewe eta bener motorna ge mewah di Arab mah Kumaha Kang? di urang mah merekna Yamaha bae di Arab mah Yamahmud di urang mah make bensin maju motor teh Gitu. jadi itu mah cekap we alhamdulillah belenyeng ini hayang ngeureun teh astagfirullahaladzim merek Hei, halus Kang. dewek nyobaan alhamdulillah belenyeng ini kurang gancang alhamdulillah deui belenyeng ini aya di hareupeun aya jungkrang lungkawi poho remna aing teh Allahu Akbar teu eureun innalillahi teu eureun ari geus nempel kana jungkrang inget astagfirullahaladzim merek salamet ta dewek alhamdulillah belenyeng
cing lamunnya pernah di Arab jawab bisa bahasa Arab wah jangan ditanya bahasa Inggris jangan ditanya bahasa Jepang jangan ditanya kenapa jangan ditanya tuh nu bisa jangan tapi sana bahasa majenang hukul namanya aya lulusan SMK Merdeka teh bisa bahasa Inggris aja mau cobaan cing sok bahasa Arab di hayu aing mah cing bahasa Arab lah cobaan hiji bahasa Arabna wahid dua isnen luncat kana cai tilu jubar hijikeun hiji dua luncat kana cai wahid si isnen tilu jubar bener tata kan ulah gagapa sok rek naon deui Arab deui cing ini buku Hada Kitabun Hadihi Kurosatun 100 aku cinta kamu anda uhibu ilaika buah-buahan lepuket sawawu eta mah asa aya di Sunda ge eta mah papuket nu gelut teh bener hebat alpuket lamun wadah baju almari kalender almendak karpet alketip celana soek bari bau alungkeun kana beungeut sia mang meuli es kalapa muda bahasa Arabna mang meuli es kalapa muda eta lamun ceuk ilmu maca Quran mah tajwidna teh ihfa ari ihfa teh ahiyeng oh berarti mun krehes anu ngahiyeng kana ceuli eta ihfa eta mah reungit goblok mun teu bisa ngabedakeun mana ihfa mana reungit sih teh ngahiyeng mang meuli es kalapa muda ngahiyeng eta ihfa nun mati deh yang hareupan bayar SPP tanggal 10 can boga duit ngahiyeng kana coba tapi SMK Merdeka mah pan SPP na teu mahal-mahal teuing beda jeung sakola-sakola anu sejen tapi fasilitas terjamin tepuk tangan buat SMK Merdeka mang meuli es kalapa muda ihfa teh mang ihfa teh mang taro kalapana ala caina kita ihfa terus pas diinum kol-kolah regote pas mayar kol-kolah kene ceringak kata bahasa Arab cing ayeuna bahasa Inggris wawasan Arab sok naon bedana onta jeung kangkung beda onta manghakan kangkung mah dihakan onta salah naon bedana onta mah di Arab kangkung mah di urap jadi ngaina naon sarwana onta jeung kangkung sarua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tarucing mah teu kudu mawa Allah goblok sia mah tarucing mawa Allah ada disumpah ku pamajikan ngahuleng sok naon sarwana onta jeung kangkung naon sarwana onta jeung kangkung sarua pada lain pemain Persib bener saya tuh bakal hebat Kang Cepot wawasanana bahasa Inggris oke ladies and gentlemen duit ladies pakai merenung amin good night good afternoon sarung tikain kana roda bihun selamat pagi good morning selamat malam good night selamat tinggal goodbye selamat mandi good jubar asalaya good jadi bahasa Inggrisna jam 1 1 o'clock jam 2 2 o'clock jam ruksak uka o'clock servis buku naon cing bahasa Inggrisna buku biru blue buku biru blue book buku biru titeleum kana sumur blue book kerabak lamun jalan naon lamun bahasa Inggrisna jalan walk berjalan berwalk can jalan can walk jalan harus walk kamana we sia teh nyanyi naon dari akal lagu barat oh bisa aku parah
Iya dong. Emosian kuat tuh. Lagu barat pokoknya tapi biar menghibur My Heart gitu ya. Oh, no, my God teh. My Heart hari mai teh saya hari heut kalau mau urang numpak angkot mah heut paling payun mah Oh, atuh. ukuring di WC-an lain WC MC gitu belum akhirnya nya sok atau prokocot protokol sok si lain ngomong dewek bejakeun panggil dewek Irwansyah baiklah para hadirin para dahirin hadirin rahidin hadirin harideng haredang wajar haredang mada ngawayang tengah poe si otong we kira-kira ditahna jam sakieu kudu ngawayang hari teh dicokot da butuh duit aing teh hari dicokot meni haredang ieu Tuhan ya kan. batur mah salat duha ieu mah ngacaprak di pagi baiklah para hadirin yang bahagia kita tampilkan artis yang sudah top badak top maung top baledogan ku sararea modaran baik Irwansyah inilah dia irungna segede kutil menang memawakan fisik Allah subhanahu wa ta'ala mentina ka manusia lain tina irungna lain tina beungharna lain tina kasepna lain tina pangkatna tapi Allah subhanahu wa ta'ala mentin ka manusia tina kadar iman jeung takwa anak buah Agim Uje Ustaz Jepri Ujang Jeding ya mudah-mudahan atuh doa Kang Cepot ditampi ku nu Maha Suci amin amal ibadah ka tampi ku nu Maha Suci amin Al-Fatihah Alfamaret cete panggil aing Irwansyah inilah dia Irwansyah ya assalamualaikum kenapa dipoto ya nanti ya makasih nanaonan bieu teh sasalaman jeung penggemar geuning teh kadeuleuh penggemarna bangsa jin be hareup dieu moal katempo ku mata lahir ku mata batin unggul aing unggul bisa podang baiklah Irwansyah kalau nyekan sebuah lagu My Heart Irwansyah kalah mewek Irwansyah jadi hati apa lagu jauh-jauh Irwansyah di Jakarta datang ke Bandung ngeprokan jauh kurang ayam dikeprokan tepuk tangan yang meriah buat Irwansyah apaan geus keprok kabeh geus keprok lain Irwansyah lagu keprok goblok lagu dan teu apa sia tong ngerakeun sia maksakeun deh geus nada dasar Biasa dina sol Kang, dina sol. dina sol pindahkeun ulah dina sol Ke mana? di gombi laguna My Heart ngapung luhur jauh awang-awang apa eta mah lain My Heart manuk sageli eta mah oh ganti laguna Anu mana teh ya? jadikan aku yang kedua Dari sahabat? Astrid jadikan aku yang kedua jadikan yang kedua memberkeunnya hap bisa teu nyanyi teh sia teh menika malinaan teuing Lagu anak-anak. geus lagu anak-anak Ada minggu dia. oh ya udah ke SMK ke TK heula baheula nya hitung-hitung nostalgia we ieu mah pada hari Minggu ku turut aya ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping bang musir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya ada kodeka sesuatu
anak kecil aja. eta keur budak leutik mun keur budak SMK jeung SMP beda laguna. Pada hari Sunday I follow Father to city naik delman is beautiful I am seen to the one duduk samping padriver yang sedang walking mengendarai horse supaya good walknya. Oh yes oh no oh yes oh hey oh yes oh no malain sorak kuda sora naon sora nu gelok keur ku kudaan. Urang mah di Sunda aya keur urang Sunda aya. Pada hari Minggu ku turun aya ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda urut ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda berijing gagaro. Montong pornografi ya gelo. Naon pornografi teh? Porno yang dilakukan dalam kereta api. Nah, pornografi kumaha teh balikan deui. Pada hari Minggu ku turun aya ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda murut ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda berijing gagaron naon sia dengekeun ku sia. Jangan dulu memvonis kepada omongan orang lain sebelum bukti kelawan nyata bubuk roti dina mata. Dengarkan dulu hulu buntutnya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda berijing gagaro irung. Oh sugan teh kanjut aing mah blok teh anggeun wae da kudu ararapal kabeh oge kanjut mah eueuh lemesna lamun kanjut hayang lemes sok hamplas. Pasti aya guru anu ngomong kieu pojok si cepot jorang-jorang teuing pada hari teh wawasan ke urang Sunda supaya teu poho kabali geus ngajadi di Sunda mah aya paribahasa jalma wanian kanjut natara jalma teu ludeung kanjut na punduk wadah duit baheula kanjut kundang awewe nu kawin wae hambur kanjut. lain jorang kade aslina memang gitu ayeuna mah urang Sunda geus paroho kana peribahasa Sunda oge kadenge kanjut tos seuri we padahal aya paribahasana nya da urang teh urang Sunda ulah poho sanajan kulit sakola di sekolah kejuruan oge tadi simkuring ngupingkeun sambutan make bahasa Sunda makin manireus si dewek teh tiga budak ayeuna dari mana lo Jakarta. Jam berapa dari sana? Jam 4 sampai repet. Nama kayak gini. Tahu ayam budak kaleo cai. Pak dokter, tolongin Pak dokter. Kenapa deh? Anak saya ketinju. Kaleo, be. Atak sana jadi dia ngaku gulung otomotif, ngaku gulung mesin, tapi tong poho karena program kasundaan urang mah urang Sunda, lain anu harti make iket make pangsi urang Sunda teh, tapi sifatna anu ulah leungit mah dedeuhan welasan asihan jeung nyaahan, silih nulung kanu butuh, silih nalak kanu susah, eta cirina urang Sunda. Sanajan make iket, sanajan make pangsi, mun hatena geuleuhan teu payaan sudonan ka batur, eta teu acan lebet urang Sunda. Nembe visualisasina. Ai Sunda jeung Jawa bedana kumaha? Beda. Ai Sunda mah A, Jawa mah O. Lamun ceuk Sunda mangga, ceuk Jawa monggo. Ceuk Sunda cali, ceuk Jawa colok. Ceuk Sunda mangga, ceuk Jawa monggo. Ceuk Sunda baal, ceuk Jawa boon. Mangga calik baal, monggo colok bujur. Ini tak itu dulu sih ya.
saeutik gedean buaya di jalan lain de gedean buaya anak sorasiana gedean sia mabong cicak jadi buaya sia mah lamun buaya kurang gede kene dinosaurus di jalan kieu atuh lamun di hari budak ora nyanyi anak-anak versi band Waduh, band mana teh? band kumaha aing mah boga grup band batur nyeun grup band Gigi aing nyeun grup band Biwir batur pagetos aing patukeun batur cangcuter aing slempakter nah Lagu naon, Kang? cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band Oh, kuburan band gitu. kuburan band teh kumaha Aduh, lupa lagi syairnya. ingat Cuma ingat kuncinya. Cemimin ceromlah cetarsi kaci cahem. Eta kuburan band kita ya. kuburan band Cicak dinding. cau cicak di dinding oleh kuburan band cicak di dinding diam berayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap Kurang. kurang saeuting saya wajar itu aya kene aya cicak di dinding versi ST12 Anjir. cicak Di dinding diam berayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk. Sapi jadi nyamuk. Munding maung domba jadi nyamuk. ai nyamuk jadi naon jadi loba goblok bener Bisaan, eta mah bener. aya kene cicak di dinding aya versi cacahan dika Lagu dangdut. Cicak di dinding diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap lalu ditangkap. cicak di dinding Ekan. versi sadei versi Rika Rafika Oh, kok sunat. Cicak di dinding diam merayap. Datang seekor nyamuk. Mojang priangan digegel nyamuk. aya kene aya versi ibu-ibu pengajian Al Hidayah Oh, anjir. cicak di dinding diam merayap ayo Kurang berjamaah sholat lohor. Datang seekor nyamuk lohor na teu jadi Apa jadi? nah teu jadi lohorna pernah ya kene wayang dawalalah itu ya urang ngawilujengkeun ka lulusan SMK Merdeka mudah-mudahan ulah menggantungkan diri teh ka pemerintah yang jadi PNS nya sing bisa membuka lapangan pekerjaan percaya SMK Merdeka lebih kreatif pokoknya mah alawan guru-guru anu aya di SMK Merdeka sing waluya sing sarehat sing malamur atuh guru honorerna sing enggal di ararangka cadayana amin ya rabbal alamin hapunten di pojok si cepot kirang